syukur teh nyaeta ingat atawa nyaritakeun kana nikmat jeung anu maparinan nikmatna. Ngan pedah lolobana manusia ingat teh kana nikmatna wungkul. Nu dicaritakeun teh nikmatna wungkul tapi sok poho tina nginget-nginget jeung nyaritakeun anu maparinan nikmatna kitu. Ari kana nikmatna mah ingat aduh nikmat ya kabina-bina gitu. Tapi kanu maparinan nikmatna poho teu daek nyaritakeun. Sareng deui nu namina syukur kitu nu paling badag nyaeta syukur anu tertancap anu aya di nu hate urang. Anu bisa ngagerakeun kana leungeun urang sangkan terus midamel amal saleh. Jadi nu namina syukur panlantaran nu namina syukur teh akhlak hate sareng tempat nu saenyana di nu hate. Sehingga ucapan alhamdulillah eta teh hanya salah satu bentuk anu kecil dina syukur. Ageung-ageungna mah nyaeta hate anu ngageter isin ku Allah Subhanahu wa taala. Ari kanikmatan terus-terusan katampi. Ari ieu naon nu namina kataatan ka Allah kira malihan diemutan ku Imam Ibnu Athaillah geuningan. Upami urang teras-terasan narima nampi kitu kana nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu sagala dilancarkeun. Kahoyongna teu boleh cumpon kitu. Terus ku urang teh karasa kanikmatan Allah teh bertambah gitu. Tapi urang teh nalika ingat kana diri loba dosa atawa diingetan ku batur loba dosa gitu. Maka hati-hati eta kanikmatan teh bisa wae eta teh berbentuk istidraj teh panyungkun ti Allah Subhanahu wa taala. Naon kitu nu ngabedakeun antara istidraj sareng nu lainna? Bentenna teh ari kanikmatan anu katampi ti Allah nu disebut istidraj mah datangna teh dasarna tina kabencian Allah, tina bendungna Allah. Jadi nu namina kanikmatan teh setiap anu nikmat, kanikmatan karasa. Eta teh cantang tu hade dari nikmat mah terutama nikmat dunia ieu mah perkara anu murah gitu. Tong waka jalema anu loba kaimanan, anu loba katakwaan, jalema anu pangdoraka na wae oge dina masalah kanikmatan dunia mah dimurahkeun. Anu ngabedakeun naon? Ari jalema anu kufur mah jalema anu maksiat, anu teu boga tauhid ka Allah. Heueuh pamere ti Allahna teh nikmatna mah nikmat ngan pedah datangna teh tina kabanduan Allah. Ari keur jalema mukmin mah eta nikmat teh jalema anu iman anu taat ka Allah eta datang kanikmatan teh dasarna tina kacintaan Allah. Sehingga lamun datangna tina kacintaan Allah rek amis rek peurih tetep we eta teh hiji kanikmatan gitu. Sanajan musibah anu karasana, sanajan peurih karasana tapi datangna tina kacintaan Allah ka hambana sanajan bentukna musibah maka musibah eta teh jadi nikmat. Tapi lamun datangna tina kebencian Allah ka hambana sanajan dohirna nikmat karasana lain nikmat eta teh tapi sebuah kebinasaan. Sabab datangna tina bebendu Allah, lain datang tina cinta Allah ka hambana. Urang terapkeun we urang muhasabah gitu. Sagala kanikmatan aya eta ya. Setiap cita-cita kacumponan ke urang. Ngan ngareret kana diri aduh asa dosa unggul gitu ya gitu. Hati-hati.